Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha kabarna. Mudah-mudahan kalian aya dina kasehatan. Amin ya rabbal alamin. Ibu bade ngemutkeun deui ka hideuk, pami bade ka mana-mana emut kana protokol kesehatan. Di antawisna nyaeta nganggo masker. Kumagi urang ayeuna nuju di pasien cocobi nyaeta perkawis COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masihan kesehatan ka urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Murang kali sadayana ibu bade naroskeun pembelajaran kamari. Masih emut kanu pembelajaran anu kamari nyaeta tentang maca jeung nembangkeun guguritan anu judulna Mapai Sobat Sabasa. Ayeuna ibu bade ngalajeng ngabahas tentang peta. Sataacan belajar langkung sae hayu urang berdoa heula. Berdoa mulai. Dinten ayeuna ibu bade ngajarkeun bahasa Sunda nyaeta pengajaran 2 hirup rukun sauyunan. Kompetensi dasarna nyaeta nomor 3.2 sareng 4.2. Tujuan pembelajaranna nyaeta setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami teks argumentasi tentang persatuan dalam perbedaan, baik itu melalui kegiatan mengamati gambar dan tayangan video, serta dapat menyajikan isi teks argumentasi tentang persatuan dalam perbedaan baik secara lisan maupun tulis. Istilah peta asalna tina basa Yunani nyaeta mapa anu hartosna taplak meja atanapi lawon. Sebab tina waktos eta peta digambar dina lawon anu mirip taplak meja. Peta biasa dipidangkeun ku sababaraha cara anu beda. Sapertos peta digital anu nembongan dina layar komputer atanapi peta konvensional anu tiasa dicetak. Peta biasana dina dunya atikan, contohna wau dina mata pelajaran geografi. Peta numutkeun para ahli numutkeun KICA. Peta mangrupikeun skala dina media datar. Boga panampilan anu nyata sareng abstrak anu tos dipilih. Sareng aya hubunganana sareng permukaan bumi atanapi benda langit anu sanes. Erwin Rice, saurang kartografer Amerika, nyatakeun yen peta mangrupikeun gambaran konvensional tina permukaan bumi anu direduksi salaku tampilan nalika ditingali ti luhur, kalayan ditambih tulisan salaku identifikasi. Salajengna aya definisi peta numutkeun Bako Surtanal atanapi Badan Koordinasi Survei Nasional sareng Pemetaan. Peta mangrupikeun wahana pikeun nyimpen sareng nampilkeun data ngeunaan kaayaan lingkungan. Janten sumber informasi pikeun perencana sareng nyandak kaputusan dina tahapan sareng tahapan pangwangunan. Aya oge pemahaman ngeunaan peta numutkeun Aryono Prihandito, ahli kartografi di Indonesia anu parantos ngahasilkeun seueur peta. Numutkeun anjeunna peta mangrupikeun peedaran permukaan bumi kalayan skala anu tangtu sareng digambar dina pesawat datar kalayan sistem proyeksi anu tangtu. Dina Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, peta dihartikeun salaku gambar atanapi lukisan dina kertas anu nunjukkeun lokasi taneuh, laut, walungan, gunung sareng sajabina. Peta oge ngagambarkeun ngaliwatan gambar daerah anu nyatakeun ciri-ciri sapertos wates daerah, ciri padumukan sareng rencana lantai.
Fungsi peta tiasa nunjukkeun posisi atanapi lokasi di permukaan bumi. Ngajelaskeun bentuk-bentuk permukaan bumi supados jelas katingali. Peta oge nampilkeun data ngeunaan potensi daerah eta. Peta tiasa dianggo salaku pitunjuk upami anjeun musna ka mana-mana. Atawa fungsi peta sapertos ieu. A. Nyayogikeun informasi ka anu maca ngeunaan lokasi relatif sareng mutlak hiji daerah ka daerah-daerah sejen di permukaan bumi. B. Kaayaan fisik non fisik daerah sapertos kapadetan, populasi, distribusi sareng anu sanesna. C. Perhatoskeun ukuranana sareng peta sahingga luas sareng jarak dina permukaan bumi tiasa diukur. D. Nampilkeun data ngeunaan potensi daerah. E. Salaku alat dina hal panelitian lapangan, operasi militer, ngarencanakeun daerah, ngajajah alam sareng anu sanes. Peta. 1. Judul. 2. Petunjuk arah. 3. Legenda. 4. Skala. 5. Simbol. 6. Inset. 7. Garis tepi. 8. Warna. Nah, urang dilajeng kana maca peta. Maca peta mangrupikeun proses pikeun paham kana bentuk gambaran anu aya dina eusi rare peta topografis dina bentuk relief, cai, vegetasi, produk budaya manusia sareng ciri-ciri sanes anu digambarkeun dina bentuk simbol. Sehingga pangguna peta tiasa menandakan bentuk rupa bumi anu asli tina hiji daerah. Rupa bumi tiasa digambarkan sapertos dina aplikasi Google Earth. Sapertos kieu. Rupa bumi ieu mangrupikeun rupa bumi nagara Indonesia. Terdiri dari sababaraha hiji pulau, anu pulau ageung di antarana dimulai Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, Papua. Sementawis di Pulau Jawa upami ningali tina pamarentahana aya sababaraha hiji provinsi, di antarana Provinsi Jawa Barat. Salah sahiji contona nyaeta peta Jawa Barat anu kabagi 27 kabupaten kota. Di antawisna nyaeta Kota Banjar. Kota Banjar kabagi 4 kecamatan, di antarana Kecamatan Banjar, Kecamatan Purwaharja, Kecamatan Pataruman, Kecamatan Langan. Nah, barudak saatos nengse bacana aya pancen anu kedah dikerjakeun nyaeta hiji. Nyatet pengertian peta anu parantos diterangkeun di luhur. 2. Sateu acan ngatetelakeun hideup kedah milarian heula tempat-tempat anu aya dina guguritan mapai sobat sarasa. Ras kelompokeun kana wilayah mana wae nu aya dina peta. Contona Cijulang kalebet kana wilayah Kabupaten Pangandaran. Cipatujah lebetna ka wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Upina pangajaran dinten ayeuna dicekakeun di ka dieu. Mudah-mudahan aya manfaatna. Ditutup ku ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.